menceritakan cerita tentang Lutung Kasarung. Nama saya Davadia Ulhaq sebagai Prabu Tapa Agung dan Patih. Nama saya Salmautia Balkis sebagai Prabu Rara. Nama saya Felix sebagai Lutung dan pengawal. Nama saya Ulia Salsabila sebagai Purbasari. Nama saya Dimas Alfikri sebagai Indrajaya dan penasihat Prabu. Nama saya Sofia Balkis sebagai narator, dayang, dan nini sihir. Alkisah dina zaman kapungkur basa ditatar Pasundan, aya hiji karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Anjeunna dipikawanong minangka Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan saurang pamajikan anu dikaruniai 2 jalmi putri anu kiwari atau sawawa sarta geulis pisan. Lamun sifat kadua putrina sangatlah benten. Kadua putri kasebat namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dugi akhirna dina hiji dinten sang penasihat raja rumaos hariwang margi umur sang prabu atau sepuh teuing kanggo mimpin kerajaan di nagari ieu. Punten Prabu. Kunaon? Di mana tuh? Prabu, jika umur anjeun atau sepuh kanggo mimpin kerajaan ieu, kumaha lamun keser wae ka salah sahiji putri Prabu? Anjeun leres. Saena abdi keser tahta ieu ka Purbasari. Tapi kumaha kalawan Purbararang? Purbasari lah nu pantos teruskan tahta abdi. Dayang ka dieu. Kunaon Prabu? Partoskan kedua putri abdi ka dieu. Enggih tuan, kula bade kanggo nyauran tuan putri. Aya naon aya Anda nyauran urang duaan kamari? Gini putri abdi. Ayah bade mikeun tahta ieu ka Purbasari. Naon? Bapak bade mikeun tata kerajaan ieu ka Purbasari, sementara abdi teh budak cikal aja. Bapak teh teu adil. Bararang, atos. Ayah, ulah tinggalkan urang. Ayah. Akhirna, sanggeus tiwasna Prabu Tapak Agung, seminggu sata acar penobatan Purbasari barobah kaayaan saurang ratu, Purbararang ngagaduhan niatan jahat kanggo mencelakakeun adina. Manehna sareng tunanganna mios kanggo pilari saurang nini sihir dikerleuweung kalawan harapan tiasa ngabantuan nadina ngajalankeun niat jahat Purbararang menggagalkan penobatan Purbasari minangka saurang ratu kerajaan. Akang hayu atuh cepet jalanna. Sabar Dinda, ieu di jalan. Akang tingali jigana urang atas mendak imah nini sihir eta. Iya, terus ayo Dinda. Nuju naon marane kamari. Dinda, ayo kita urang wangsul wae. Jangan takut anak anom, abdi terang maksud maraneh datang kamari. Anjeun ingin mencelakakeun adi anjeun. Wah, ini hebat kali tanya. Tak can diberitahu tujuan orang, nanging ini tatos terang. Abdi hoyong midamel aroma salira busuk sarta baroba kaayaan awon ka adi abdi. Baiklah, abdi bade buatkan racun kanggo adi anjeun. Nuhun ini. Haripun atas mimiti poek, anjuk waktuna kanggo neda wengi kanggo kulawargi kerajaan. Dayang oge nyiapkeun leueutan kanggo neda wengi. Dayang, atas siap latana. Enggih putri, sakedap deui siap leueutana, tunggulah sakedap. Dayang, abdi wae nu nganter latana ka Purbasari. Enggih tuan. Iya tuan putri. Punten. Tanpa sakanyaho dayang, Purbararang mikeun ramuan anu dibikeun nini sihir, sarta Purbararang membawakan leueutan nuju meja neda. Mangga dinikmati adik kuring. Hatur nuhun teh. Maranehna oge ngarasakeun susuguhan neda wengi. Dugi enjing poena di kerajaan oge santar kadenge gujrut ambah hanyir anu nojos ira. Tetela ambah hanyir sarta busuk kasebat asalna di kamar Purbasari. Dayang, ambah hanyir naon ieu? Bau ieu teh asalna di kamar Purbasari.
Mustahil Purbasari teh putri nu bersih. Iya atus, ayo urang ka ditu. Beki caket menuju kamar Purbasari, beki ka aroma hadir serta busuk di kamar Purbasari. Tuan Putri, bisakah bukakan pantun asap kedap? Kumaha ieu? Wah, tetela angge eta asalna ti salira Purbasari. Usir we anjeunna ti kerajaan dieu. Kaleres Pubararang. Patih, bantuan anjeunna mios ti karajaan ieu. Tapi Pergi anjeun. Patih, gawat bantu anjeunna mios ti kerajaan ieu. Baiklah Putri. Ayo Putri. Teu. Ayo. Sang patih oge ngabantun Putri Purbasari ka leuweung anu tebih ke permukiman rakyat. Sampailah patih sarta Purbasari di leuweung. Purbasari, tinggallah diri anjeun di dia, mamang bade kira-kira di alatan untukmu jaga diri anjeun saya bersabarlah Purbasari. iya mamang, hatur nuhun sadayana. Pergilah. Bau awak kudu ieu. Sang patih oge mios balik ka karaton. Di keur leuweung belantara, Purbasari hirup kalawan tentrem anu dibaturan ku sagala rupa macem sato. Di antara sato kasebat aya saekor kera buluan hidung anu misterius. Nanging kera kasebat anu numawi perhatian ka Purbasari. Manehna mapan ka tempat anu sepi kaliwat bersepi. Manehna nuju mamohon hiji hal ka dewata. Henteu lami saterusna, tanah dicokot lutung merekah sarta terciptalah hiji telaga alit. Caina herang kelintang. Caina ngandung ubar anu sangit pisan. Sarta enjing poena, lutung kasarung manggihan Purbasari sarta nedana kanggo iba ka telaga kasebat. Ieu cai naon? Baiklah, bade katuruti kapale anjeun. Akhirna Purbasari ngusapkeun Caina ka mukana. Talami sanggeus manehna ngusapkeun Caina, kulitna barobah kaayaan bersih sapertos semula. Manehna barobah kaayaan gelis balik semula. Wah, kulit abdi balik sapartos samula. Lutung, mari ikut abdi ka karajaan. Purbasari, naha anjeun kieu sora bisa pati tila deui. Abdi neruskan amanah ayahanda. Teu biasa, abdi lah sang ratu. Tentu wae tiasa, ieu teh amanat ayahanda. Baiklah, kumaha lamun urang abdi katampanan serangan urang? Iya tunangan abdi. Mana tunangan anjeun? Iya tunangan abdi. Jadi monyet ieu tunangan anjeun. Orang pangeran. Mohon abdi teh saurang pangeran. Naon? Kaliwat kanggo naon abdi masukkeun racun ka leubeut leutan Purbasari. Lamun akhirna anjeunna mendak kebahagiaannya, ieu teh tak adil. Tanpa disengaja, patih dongkap sarta ngadengar sadaya percakapan maranehanana. Jadi sadela ieu anjeun biar kalina Purbararang. Panggawa, tangga Purbararang. Bun, siap. Kumaha kain anjeun serta datang lalaki ieu tenangan anjeun. Abdi saya wae mamang. Anjeunna nyaeta tunangan abdi. Maranehanana oge wangsul nuju ka kerajaan. Sesampainya di kerajaan, penasihat nuju masihan hukuman ka Purbasari sarta Indrajaya. Teu disangka abdi nu ngababarkeun anjeun. Naha anjeun tega sapertos eta ka adi anjeun. Maafkan abdi, ulah hukum abdi. Teu kada dihukum, abdi atas ngapuntenkeun manehna. Anjeun salasna putri nu pantes mimpin karajaan ieu. Hukum kada anggar dijalankeun supados marenahna kapok.
Apa nu disebutkeun penasihat Prabu salerosna leres. Monggo, Wak. Baik, Patih. Ayeuna batin manehan di penjara. Enjing poena, pesta pernikahan serta penobalan Purbasari barobah kaayaan ratu dilaksanakan kalawan ramai. Purbasari, mau kanjeng nikah kalawan abdi. Itu pangeran. Akhirna, Purbasari serta Lutung Kasarung hirup bingah di dalam kerajaan.